Panas. Cicing. Yayat. Dayat puyem. Assalamualaikum. Paket. Waalaikumsalam. Saya. Sarang Mang Dayat puyem sana. Mohon abdi. Dia paket. Mohon. Kedap. Ya. Bukan dia salahnya. Ya. Terus COD ang. Oh, mangga. Keraya haredang nih ongkoh. Puntennya buka jaketnya. Sana sih teh tiasa di buka heula. Aduh, udah bingung dah. Da ieu mah moal tiasa dibuka. Soalnya abi di pihak kantor lagi udah ada perjanjian tidak bisa dibuka paket kieu mah. Abdi mah hoyong dibuka heula. Soalna mah abdi sana sakali dua kali setara sesuai. Ada wae jeung yang dibuka deh. Atuh geus atuh ieu mah jadi mah meureun paling gege di diatur. No. Sareng panas ya. Sudah ya tukang paket na aya naeun deui wae atuh. Bisa lah. Henteu. Bisa. Henteu. Bisa. Henteu. Bisa. Henteu. Nah, Bab. ngaya nahan ieu teh atuh. Iya. Om. Ieu teh abdi teh mese ieu na COD-an ieu nya COD-an baju. Tah, ku abdi teh ieu teh hoyong diajaran heula. Teu bisa atuh. Ieu COD. COD mah nya udah dibayar heula. Nembe dibuka. Beri candak wae ku abdi ieu mah. Yo, moal bisa cek aing ngenan. Nya. Ai COD mah kudu dibayar heula, tuluy dibuka. Ai hayang kitu mangga ka toko atuh. Anjir, teuing aing. Aing ngerekeun nu COD anak aing kalah dicarekan. Aduh, Gusti Om. Aing. Astagfirullahaladzim, masih kena gunam katur. Wes anu ngelehanana. Sariet barang teh. Ang kudu paketan teh ngalon dibawa itu ku si Om gadi itu. Ya, barang kumaha, Mang? Karep teuing eta mah. Cikang mama anu pesen teh tinggal dibawa itu. Teuing eta mah gua udah gadi itu. Da bohongan lawan kuing main di duitan. Pengen menjadi liar. Harap dah eta mah. Aduh. Iya teh. Om. Woi. Aduh, ai mari kieu mah. Berarti urang nu kudu ngagantian mah. Paket. Aduh. Iya. Aduh, kalsel euy. Kemana tuh WA baru datang WA ieu teh. Ulin kitu nya kasih Abah euy. Ayo kasih Abah lah. Kasih Abah lah, ulin lah. Ben aya. Bah. Bahaya ini mah. Mobil anyar bah deui bah. Mobil anyar andang gitu aduh mulai bukaan di dia mah anehnya andang ge sok tingalian ke bisa ngajaran jeung konten. Atau inu Abah mah syukur geus nambah deui. Urang kami bisa ngonten nginjem ya duh alus antik bah meureun FYP meureun urang ge make ieu mah ya euy. Iya dong. Antik ieu mah. Resep pokona mah. Sik ge pokona mah. Urang gelek merapeun ngalamu ieu nya. Nya Abah urang deui tempoannya. Terus euy iri kurang kapita Abah euy. Pak, nah ya mobil sahabah iya, anu bener nggak iya? Usaha bah, Nu ieu andang. abah asugan teh bener nu abah. Si abah asugan teh bener nu abah mobil saus-saus kieu urang atas dipuji geus kolot loba kene ngabohong abah. Aduh, aing mah ampun. Terus bah enggakkeun bah. Aing percaya abah, mulang bah, ayo bah. Anjir, teh kepanggil di modal ku andang aing jadi era. Aduh, anjing. Kenaon dia, Mang? Aing keur memeres imah ya wan lah. Ek di hadean. Aing mau di mana, Mang? Nah, di babaturan, aing di babaturan.
ngomong minjem duit mah hese ibu aing meuli imah kabeuli. Kredit biasa. Da mesti ngiridit ya anggar we mah ke DP aing nginjem masuk tanah dibere. Komisi atuh geus meuli imah mah mang. Kapan eueuh injemkeuneun mah wan. Geus aing teh yang nyaho lah. Komisi aya nama aing bukan duit ya jeung meuli bensin kulin. Riweusan sia mawan kana duit teh. Usaha ka ditu pan sia masuk motor nonton. Ari geus meuli imah mamang kopi atuh kopi aing lieur tas lempangan ti ditu tuh neangan injeun kopi acan mang guru kopi lah. Tenang wan, kopi mah ku aing geus meulikeun. Aing geus kitu lah, daguan lagi dia mananya. Aing meuli heula kopi jeung super sekalian mang. Heuh, daguan. Cing mang aing ieu. Sabaraha ieu. Aing ku aing di injeun mah duit melepek pisan anjing, teuing meuli perum. Teuing goblok, teuing ngomong aing. Mawan. Kenaon mah? Aing nu nanya ente keur naon pan ieu mah imah mamang aing. Aing ti mana? Aing ke. Pan ieu mamang aing nyebut atas meuli ieu. Meuli naon? Ieu teh mamang aing nyebut mah ayeuna keur nyokot kopi cenah ka warung keur nyokot kopi. Cek saha imah-imah urang. Mang dayatna imah nage di tonggo di ditu. Mamang aing nah gedebul gitu. Bener ieu ente? Nu urang. Aduh, mamang aing. Jeung aya nu bogana we. Aing si Wawan ku aing ditipu. Aing balik deui ya.